ini mojong itu baju si jenat. Aduh, Gusti. Jenat penak jeung acukna abdi nya Gusti. Geus tawala cepot. Geus sudah sadesa lagi. Kagagas abdi. Tersangka pangijing bajuna we cepot jeung si jenat teh. Nuhun we. Uyut ieu teh raksukan anak Kangceng Rama Suwargi. Bener. Raksukan tuang Rama itu. Badong lagi halus kieu. Badongna upami telepat mah teh baju kere teh aing. Nya. Kere. Baju kere anta kusuma. Jo kere muni. Sinjang wasunona. Eta Sinjang kirut saja tining wayang teh anu bareto teh geuning memeh medal juragan anom teh make baju ieu. Make kayu badakan baheula ning teh. Tah ieu teh. Di antarana bae gelung cupit si mewah prahasta kuncakan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Kitu kan. Baju kre anta kusuma Sinjang wasunona jeung tarumpah ceramah. Ieu meureun euy buatan Cibaduyu teh ieu tarumpah ceramah teh. Aya di Jakarta tokona teh terumpah. Ampun Gusti. Geuning bareto angean itu juragan anom teh. Ceuk sinen teh geuning Sinjang merut. Saja tining waduk. Ngeplek jawer. Ngeplek jawer. Jajawer. Aduh, ampun. Begitu Kang. Amuing. Gerapake. Tak ieu baju kre anta kusuma teh kasep watekna teh oranana beraja ingkang tumama. Kuning kitu lah. Naon teh hartina monyong oranana beraja ingkang tumama teh? Hartina teh moal aya pakarang anu bakal teurak. Oh jadi oranana teh. Sugan dewek bajigur. Orang nono atuh. Aduh, ampun. Ari ieu watakna Sinjang wasunona teh capoten cat ketinggal. Wonten hujan datan kehujanan. Wonten panas datan kapanasan. Aya tarumpah ceramah nyaeta mansat kasaka geganawati. Kalian bisa dipakai najong batu ge kadang-kadang jadi koral. Jelas. Beres lamun aing boga proyek cerek nitah we meureun aing ka ieu tarumpah. Heeh. Ngitung eta teh doser. Biasa we kudu nama semen teh 5 ieu mah 2. Pan boga 3 tah nyimpang kana saku. Kumaha we carana Kang? Sangkanya nol. Sangkanya nol. Ieu. Is teu meunang kitu maneh. Ari usum. Eta make nu kitu batur Ahmed. Ulah sakali-kali jadi oknum. Pamali teh teh. Yeuh. Eta mendingan guruh we. Tekuk muha we. Geura pake atuh ka itu hideung bang kasa. Sok geura pake ka sepirak sukan tilas tuang ramai. Sabab moal sanu bakal bisa narima anu hak naon narima warisan ieu lintang ti hidup anu hakna. Lamun Gatot Kaca teu boga turunan mah nya moal dibikeun. Kakulantaran Gatot Kaca ngabogaan turunan hidup, ieu baju teh dibikeun ku iyang. Aya hakna ieu mah jangan. Sok geura pake. Yuk sumaga kaula nun. Cing pake. Permios pengersa. Tah kitu manikara. Jadi kaula teh ka dieu teh saja bada tinggalkeun baju urut Gatot Kaca baheula. Eta rek nginjem ieu budak. Moal bakal bisa ngarengsehkeun pacok regan di sawarga. Lintang ti ieu budak Bang Kasa. Leres. Henteu peryogi disarangan ku abdi. Is pugu. Maneh oge malahan kudu milu ka itu. Pengalaman euy ka sawarga deui. Udah abdi mah geus kolot tong balik di kadunya tinggalkeunnya di ditu. Is. San aya lowongan ditu teh cepot. Kan anggeus itu tempatna gede. Peke leg-leg terus tong nyesakeun keur batur. Ieu. Iraha atuh kulan angkatna. Ya ayeuna. Tunggu deui.
sapratane punyatana Bambang Kaca sareng senang ange-angean Raden Gatot Kaca teu dipikeun sasieur ti rupi dugi ka dedeganana sasakira rasukan Raden Gatot Kaca diange ku Bambang Kaca atuh kaayaanana percis Raden Gatot Kaca Karean Takusuma Sinjang Wasunona sareng tarumpah ceramah oge nu sanesna deui parantos diange ku Bambang Kaca aduh uluh Monyong tingali usi lain Monyong Gusti meuni teu dipikeun sasieur agan cepot si Jenat balik deui si Jenat hirup deui naon teh teh punten bujur abdi mah gegeran milu sedih teh tobat amuing nyaan meuni teu dipikeun sasieur percis bapana teu sangka Telengiteun nyaan won aing. Ya pasti kata. Hidup Bambang Kaca. Ulu. Eta sora dulu. Nyaan si Jenat balik deui won. Yakin tanah Kang mantir. Eta swanten. Itu bisa. Nyaan sorana oge percis we Gatot Kaca. Telengiteun cepot nuhun bulan kasepuhan tak itu kasep Bambang Kaca wayahna we cututurkeun ejang milu ka sawarga urang ngarengsekeun pacogregan kasep nu ninggi dateng sandika itu sora Coba nyata sok atuh kanyagara punyung tatuang uyut permios uyut dalem Bambang Kaca pada nyawasan pancen pangrasa eyang ti sawarga pikeun nyingkirkeun jurik anu jadi ulis setan sumarawah kelong anu newo-newo anu waruksak di sawarga nyaeta anu bade munut widadari kasep didoakeun ku uyut cing salamet cing bener cing bager jadi jelema teh cing bisa jadi jelema nyaahan deudeuhan welasan jeung asihan nu ninggi dateng sandika amit pangsa sakitu we kaula manik hara dek ingit ayeuna moal nanaon ieu budak percanten aduh bade permios abdi oge sih abdi oge sami we bade ngiring kulan teu sangka ieu di nagara Astina bakal kagungan pahlawan utama aden didoakeun ku mang nu ningih permios hayu cepot tawala urang mau mampah ka sawarga manek hara permios uyut los ayo manek hara bangga los kasar bade permios atusun tek cepot aping jaring buyut kaula bala sumuhun atuh permios abdi oge moal makelan ka abdi aya teh 10.000 nuhun atuh make masihan artos tadi abdi ge aya ditampi atuh pek
Aya petetanana juragan Gatot Kaca. Jangan ras kanu kayaan di negara we. Teuing kumaha nasibna Raden Prakasita ieu na. Nah, asik. Bang Kaca. Cing jadi insan anu guna pikeun kapentingan negara jeung bangsa. Dedeuh. Bang Kaca hingkang halumampat ngajugjug sawarga Maniloka nuturkeun iyang narada ngajugjug sawarga. Banglus lampah Bang Kaca Rasinrada Astra Jingga Dawala ngajugjug sawarga teka catur di jalana parantos dumugi ka payunun hiang watipati Jagannata nyati dinya kebat ngajugjug lawang salah petangkap pikeun nepangan hiji raja anu ngaku ngaran Prabu Sumantara ti nagara Prasajenar jangkung gede Simardana bewesi merostaya papadana pasemulil bang barongan upamangan eka sentak semua Kunaon ieu dewa-dewa sangirimkeun Dewi Tunjung Wiru ka Pulahan. Ngarasa nyeri beuheung sosonge teu naik. Cenah dewa dek nganterkeun widadari tapi ayeuna can deuk datang. Ya dek disabaran ku Pulahan.
nama nyali kakak. Sakitu tapi hatu pamugi sing jadi catur pamugi sing jadi sok inggis kasinang salahan lamun sapiki kumaha lamun sulaya dina dahan aya puyuh mamahani manut lagi parinda hoyong sauran pukul lak ngantunda sing sarwa mawe busana endah mawe mahkota sekar kelui tina rete sing sosoca murub mupiar katiapun langkuna bibisik Prabu Sumantara Raja Nagara Prasajenar salah sarios turunanana Patih Arya Sangkuni pengawakan jangkung gede Simardada bewes simulustaya papadana pasemondir bang barongan pemangan di kasentak suor soca nyorot dari Surya Kemar sakti mandraguna pun Julia Tapapa tutas kening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna ngan dirangan dik ya kunaon ieu dewa can nganterkeun wae panutan kamu cenah janji dek nganterkeun ka dieu Nyai tunyuwir beuris wahati kemang soca mustika akang di pawenangan Nyai widadari tunjung wiru anu teu weleh kabayangkeun bae ku akang Nyai jigana wae lamun teu kauntun tipu kata Mang Beas laksana kapiturian hajeun pae ngabale bangke ngajampana bugang kula iya Nyai
papa akang gelis ayo kurang sosonoan jeung akang silih tungtun di sisi basisir silih sibeuh kurasa kadede silih banjur kurasa kayong-yun Tunyung wiru gelis buah hati kemasoca nyai papa kenakan gelis ya pantes nate keur mejehna tengah poe ereng ngan ya pantes nama pagen ngajingjing payung ditiung ku teko banyak itu ya gelis Tanjung Wiru lamun tiaba akang teu bisa laksana ka Nyai Tanjung Wiru Widadari anu ngarti akang bakal paragat nyawa luas diganakan je kajen pae ngabale bangke ngajampana bugang akang lamun teu laksana sabab akang teh yakin durian anu masket dina hate kadedeh anu moal eueuh dina galeuh kacinta anu sailana nyayang dina manah rasa kayung-yun anu wancik dina kalbu gelis cingaksana Nyai tulungan akang tulungan Nyai dewa-dewa gerakan keureukeun Widadari Tanjung Wiru bisi teh kena pada salan dewa naon anu bakal jaka kaula ya kitu nya kana nafsu entong boro dewa kabeh sanajan ieu Adipati jagat nata kaula sanggup ieu hareupan yakin yang musuh yakin mah ya nya kabeh dewa lalumpatan teu bisa mangapulian yang hareupan kasakten kaula kabeh dewa nu sarakti gimira kukula lalumpatan dewa ya pantesna teh aya kesang anu sakila atletna ieu bakal kaubaran lamun eta Tanjung Wiru datang ka hareupeun kaula edan ya kitu di papatos natanya ya ku kaula rek dibawa si Pati si Senopati jeung ulah dia bala Tamtama ayeuna keur nyerang ka nagara Astina supaya nagara Astina direbut sabab panau geus malodar nu aya nganu turunanna si Prakesit salabejana diangkat Prabu Anom budak kamari dieu aya lamun teh mah aing ye bisa mawa Tanjung Wiru ye pasti kaula dek bulan madu di Astina ye jadi nagara Astina anu kurung harerang ye karaton anu leuwih ti karaton anu lian di satatar madya desa di sabelah dunya moal aya karaton anu model gitu nengang we eta mah kabayangkeun lamun kaula bulan madu di Astina ngageneeng Widadari Tanjung Wiru anu geulis kawanti-wanti enahna kabina-bina lucu teh nuruban alus laur hade tangtung geulisna bawa ngajadi geulis Tanjung Wiru papakeun akang saperatan penyatana ieu bang kaca anu nampi pancen ti hyang Adipati Jagatnata kairing astra jingga dawala
Saha eta dewa naon nyampurkeun ka dieu jeung aya duaan mangkeluk. Ya, ya boa-boa eta nu rek nganterkeun widadari. Dewa naon ieu? Tang diratang ngademan. Datang merah. Pagulingan rana pagulingan rana ulah kaget Raja Denawa. Ya, ya dewa naon ya? Punten. Ya, aya dewa kuleho diikat. Dewek bisa ka dewanya euy. Sing horeng jelema mah kumaha gaul. Gaul jeung tukang suuk aing disangka tukang suuk. Yakin. Sing gaul Atuh dewek gaul cenah jeung tukang macul disangka tukang macul. jeung tukang sepak bola mah komo tah. Gaul jeung tukang sepak bola aing dianggap nu gelo. Hidup ampun hidup. Gusti geuning eta teh. Eta aya jelema panjang irungna. Nguningakeun ta ieu teh ekek paeh. Nah, Da ieu teh anu di ruang di dahanapeun awi. ieu tah. Ngan hirup deui. Ah nah teteh ngomong teh acicing ku dewek teh. Saha maneh? Ngaran kaula Bang Kasa. Saha? Bang Kasa. Bang Kasa haramira. Ora kapelu gawe. Urang mana? Kaula ti jagat raya Pramudita ti Padepokan Andong Kancana. Dewa. Kaula lain dewa, tapi kaula manusia. Ya, maknya manusia bisa ka dieu? Kuningakeun ieu teh manusia, sing ta ieu lamun ieu panjang irungna bangsa jin. Bisi butuh lawan bulu jin. Ka dieu tah. Ari eta nu tukang saha ngaranna? Abdi. Iya. Bandar kopi. Wah, bener kopi di mana tuh cenah? Di Jonol. Saha teh bener kana? Nya murid Pak Haji Sidik. Aya kitu. Nya. Ari eta hiji deui anu make kopea. Tah.